batur magis mikiran Pentium 4 ay urang ngejedog perbut dalil grepe era dah tuh jauh di kalian tapi pikir dia memikiran Sohe doib untuk Sohe untuk doib berapa saya masih kena ngulukutak ngulukutak ke dirinya atung kene benar dewek nganalisa naon Gusti Batara ngarencana rek numpes kejahatan satuju aka teu berarti aka meureunnya tujuan di dunia teh loba nu jahat henteu ai alasanana argumentasina aka pangna teu satuju Gusti Batara rek numpes kajahatan saha nu becus saha nu bisa saha nu berhasil nah sabab ieu teh ngarumpak kodrat jeung irodat nah sabab hade jeung goreng parantos kun payakun parantos jadi jajadian saha eta hade jeung goreng jajadian Allah eta teh geus abadi hade jeung goreng teh beurang jeung peuting ai beurang abadi henteu kasalang ku peuting ai peuting abadi henteu kasalang ku beurang ai beurang peuting abadi da eta hade jeung goreng atawa adil jeung jahat teh sabenerna geus jadi manusia mau bisa numpes malah lamun boga tekad numpes eta ngaleulihan Allah apan kita berusaha nah kalau kita larinya kepada berusaha untuk meminimalisasi tensi kriminalitas memperkecil ruang lingkup kejahatan seperti daek ngaronda siskamling. Nah itu berusaha, manusia itu berusaha bukan numpes. Sabab kejahatan moal eueuh siapa yang dunya ngandeg mah ingat kana janji iblis. Sapanjang hirup manehna panjang umur jeung rek ngagoda anak putu Adam aya idin di Allah. Allah nya nepi ka birinya atuh mikirna. Kita itu sudah jadi bangsa dewasa. Dewasa. Karena saya sudah menganalisa tentang ta'ud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sampai sejauh itu saya menganalisa. Jadi a'udu itu asa tina kecap a wau dha. Naon sababna harakatil wau ilal aini jadi harakatna wau ditukurkeun kana ain pasropa maka syuruh a'udu ay akdiru artina kedewasaan. Itulah ilmu alat kumaha ngadewasakeun Allah ka manusia billahi ay bi qudratillah bi iradatillah bi fadlillah bi idnillah
biaunila bi teh kalayan kodratna, kalayan kersa jeung pangawasana, kalayan pitulungna tuh ngadewasakeun anak Allah ka manusia teh. Pinter akang geuning ngaji. Dah. Oh, atuh dah goreng. Aing ge atuh. Percaya teman. Sepak Batur mah geus mikiran Pentium 4 aya urang ngajedog ge perbut dalil repet. Era da tuh. terus jauh tinggalin anaknya ngomong. Tapi pek pikir Percaya. dia memikiran soheh doib untuk soheh untuk doib berapa saya Masih kan yang nguluk kutak tadi. ngulu kutak ke dirinya atung kene benar Nggak dipaseakeun. nu matak dewek teh satuju lamun teh kadek numpes kejahatan saha nu bisa Cing. paling-paling manusia itu berusaha untuk atau keur ngajauhan kejahatan. Nya matak ulah waka dituturkeun teuing pan menegara teh. Bandungan we urang teh kajauhan. Ngamadungan teh kajauhan yangan bapa we urang tekadna sabab innamal amalu biniat sagala rupa amal-amalan kumaha niat. Kumaha lamun engke dunungan urang Pandawa atau Kurawa ngagugat teka karesna lamun dorna pae pembunuhan saha nu ngabunuhna Gatot Kaca pan menegara si Cepot si Dawala kan terlibat maka ieu tah sanajan teu milu ngabunuh tapi memperlancar memperkuat terlibat ya kasus Goreng-gorengnya 10 tahun tuh teh. hari itu mau meureun ditanggung jawab hari itu hari aing sanu tanggung jawab Terpenjara maki urang meleutik. sabab ieu pembunuhan berencana ya Direncanakeun. alah cek aing oge waspada jadi dia sanajan nu nyaah ka urang tapi ingat tingali kasang tukangna eta Gatot Kaca make cek aing oge keun cenah maranehna atuh bejaan moal ditarima sabab datang lagi ti aing di sana pun Dirayat moal. da ayeuna mah percayana ka jelema teh lamun urang loba dunyana lamun urang luhur pangkatna kakara percaya ai datang ti aing moal didenge moal Moal. Kudu luhur kedudukan enak. Negara dihormat. urang lalajo we ajabna kapan urang meureun ka bawah keuna ajab Kajauhan urang. nu matak jauhan oge lamun dek lalajo ulah tengah teuing ulah hareup teuing jeung ulah tukang teuing hareup teuing kagalai tukang teuing ti jengkang Sigar tengah we. sigerna siger tengah Ari hayang salamet. tapi tetap lamun urang milu kasok kali mama terlibat pasti ngan dewek meureun boga Allah Keyakinan ya kan. keyakinan sabab Allah bakal nyalametkeun ka jelema anu percaya jeung kanu ngabdi ka anjeunna 5.000 malaikat diturunkeun ya gitu ya ayeuna masih lain jeung dewek fungsina ge hiburan ngaleungitkeun kasusah Desa Cibendung teh kakara ieu katincak ku urang Kecamatan Banyarharjo Bedah. Kakara ieu teh bari
Kabupaten Brebes ayo bari beda provinsi ya teh Jawa Tengah Jawa Tengah asupna si Akademika Cinta Bapak Utim sareng Ibu Eni dina raraga ngalihkeun putra-putrina Neng Sintasari Kacep Hapidin nyaeta putrana Bapak Toherdi sareng Ibu Darsi ayeuna dihibur ku urang ti rombongan Giri Harjatilu di Bandung sanajan bari jeung urang kaayaan geus sakieu kakolotanana urang keureuyeufkeun da ieu mah pakaulan kaul parantos junub cita-cita parantos laksana ulah ditagih ku wargi ulah dipenta ku baraya urang pungkas dina peuting ieu ku Raja Pamuna ulah jadi tunggu sirungan catang supaan gantara kakaitan anu awon cing jadi tunggu sirungan teh anu sae anu baris manfaat dunya rawuh akhiratna amin atuh Bapak Utim kalih Ibu Eni tilas karugelanana muga-muga cing kagentos anu melipat gana amin babari ngalah rezekina kagentosan anu manglipat-lipat gana dina raraga neuneun kadeudeuh nu kanyaah ka putrana anu dialihkeun tina alam lalagasan kana alam berimita hikmahna ayeuna urang tiasa silaturahim sareng urang dieu man ahabba ayyub satulahu fi rizqihi wa ayyun insyaallah fi asarihi falyasir rahim jadi saha-saha jelema anu micinta kana eta silaturahim bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina amin 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 kitu Pak kahijina deui nyaeta dumeh kamari sasih Agustus dina raraga urang sararea mieling kamerdekaan anu ka-60 tahun urang tahun nasional anu kasawidak dirgahayu Indonesia urang eusian ieu kamerdekaan teh ku cara karya nu terpuji karya anu nyata ya ulah diselewengkeun ieu kamerdekaan teh ulah disalah kaprahkeun kahijina deui naon cikeneh kapan urang teh sasih Rajab mieling diisrokeun dimirajkeunana junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa tidinya pertika ngajugjug ka Sidratul Muntaha ngaliwatan langit kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh tidinya ka Sidratul Muntaha rob aras nyaeta audensi sareng Allah oleh-oleh ti ditu salat nu 5 waktu idanganna teh eta ya kahijina deui mapag sasi siam a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun supaya maneh jadi nyalma takwa yuk kurang bebarengan dina bulan puasa mun kuring gering
Dina bulan Syawal gentian sapanjang silaing dina bulan puasa gering. Umalamun gering na sabulan gentian sabulan di mana kecager. Gitu. Kumaha lamun teu ngagentian pijah. Nu di dahar ku silaing sapoe beak sabarahaeun tah bikeun ka fakir miskin. Sapoe lamun 30 poe 30 urangeun. Teu ngaberatkeun agama mah. Bener eueuh berat. Gitu. Tu ieu teh panganten teh teh hikmahna ageng pisan ieu teh dina wengi ieu teh direntetkeun jeung ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia jeung mieling mi'raj diisrokeun di mi'rajkeunana jeung mapag sasi siang. Pardu kasamut sunat kalampah. Gitu. Ulah lengkah ka pijeun. Jeung ngabejaan sugan aya nu mang nepikeun ka pemerintah Brebes naon sababna ieu jalan ka dieu awut-awutan kene. Mun di Jawa Barat mah akan juga. Kita nya gitu era gitu nya ai pajak di cokotan PBB jalan awut-awutan lain moal meureun acan da lain ieu wae meureun omeaneun teh meureun keur dipapai tah kitu tah pamungkasna pan urang teh ngahibur sok sareng kenek ewang mah sagoong sewang nya kapan urang teh tepung jeung dulur-dulur nu aya di dieu para inohong. Terima kasih kepada Bapak Camat dan stafnya, Bapak Dan Rame, Bapak Kapolsek, Bapakku dan stafnya, Bapak RW RT, tetangga-tetangga Bapak Hajat, ya Bapak Hansip, Bapak-bapak keamanan semua yang telah membantu lancarnya hiburan ini. Itu atuh kapaku Wirna Jaya, Pak Guru Wandri, Bapak Asyim, Pak Noh, Pak Ono, Pak Witno, Pak Miad, Pak Wirja, Pak Sumanta, Pak Nardi Linmas, Pak Slamet, Pak Carman, Pak Dalang Das Sutarjo, Pak Taryudi, Bapak Dalang Karsan Yoga Suara, sesepuh, terima kasih. Nuhun seniman seniwati nu aya di dieu mangga sing sami-sami majeng. Amin. Ari akang mah geus kolot, geus cuet ka hareup, aya generasi geus loba barudak ngora nu rame. Ari cepot giri harja 3 mah wah. Parantos haroream ngawayang teh dina duit leutik mah. Begitu dituncalan 40 kalungkur sama. Alah, ampun, dola, naon, sok ah. Sok kayaknya, sakeberang sewang. Oh, sok atuh ka itu kuring sok gempeur di sing hareupan lanceuk mah. Sepeda. Sia mah gempeuran ah. TKOP. Katanya tuh.